kaum dangu, wilujeng tepang dangu sang acara matuh dongeng enteng panggoberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Randa Bengsrat karya Kiliksa ayeuna nincak bagian kadua. Mangga tu para mitra kumaha dongeng salajengna, kumaha kalakuan si Karmin salajengna. Wah, masih ditembean para wargi panjang lalakona tidak. Panjang lalakona para wargi mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Randa Bengsrat karya Kiliksa dina bagian kadua. Para mitra kaum dangu kocapkeun Mang Seno jeung pamajikanana. Saditinggalkeun ku Karmin ka sawah duanana hoghag parebut pamadegan. Bi Urmi teu satuju mun anakna dihukum ku cara kitu, tapi Mang Seno keukeuh rek ngawarahkan jadi anak sangkan teu ngalunyak deui. Ieu manehna mun anak urang teu diwarah kitu moal aya robahna. Geus bukti manehna bolowang bangor jeung bandel. Jadi mun teu diwarah ku urang teh, urang kene nu salah sabab ngawarah jeung ngadidik anak teh kewajiban indung jeung bapana. Tah kulantaran kitu ulah rek ngahalang-halang da kami ge nyaah ka anak teh. Moal nyaah ka anak kitu petak meuli tega nyiksa. Lain tega. Tapi mun teu kitu moal mikir. Engkena bakal ngeunaheun, ayeuna mah keur wae antep nepi ka mana kataatan garung jadi kolot. Da mah kami ge mun teu nyaah ka anak mah geus dikumaha meureun tadi teh. Mun ngagugu nafsu mah yang nyiksa nepi ka ngajoprak. Tapi di saksi itu moal bener paling-paling ge kalah ka buki baong. Yang kedai mah ulah bicara tadi nyiksa anak hareupeun batur sarua we jeung ngawilirang anak sorangan. Beungeus Urmi lah. Lamun maneh rek keukeuh ngabelaan si Karmin, cibae balik ka kolot maneh. Mana kitu ge si Karmin teh turunan maneh. Baong jeung bandel bawati maneh meureun. Cik Mang Seno bakat kukeun. Sabab pamajikanana mihak ka si Karmin. Atuh puguh Bi Urmi meuni puncelik bakatku teu suka, meuni reng harita ge bakatku ambak ngapudik dik nafsu. Naon sia Seno? Dedengan teh baong jeung turunan kami. Nah teu inget yen anu baong teh maneh pribadi. Ya, jadi si Karmin teh nurutan maneh, turunan maneh meureun. Sabab kaciri ayeuna ge gurat batuna teh teu beda jeung maneh. Arina naon teh mung eleh. Bisa we malik-malikeun ka baturnya. Nu puguh mah turunan maneh nu kitu patut teh. Gagah teh ngomong teh sia. Mang Seno geus teu kuat ku amarah jeung nangtung. Dan palengeun katuh geus meberek nyabok Bi Urmi. Tapi Bi Urmi geus muringis bakat ku pawur meuni geus bek asa bek we kana pipi. Keur kitu panto aya nu ngetrokan disusul ku nu pupuntenan. Punten, punten. Leungeun Mang Seno nu geus diamang-amang ulapes deui. Panon melong kana panto sajungjongan mah teu lemek teu nyare. Bi Urmi olohok jajantung ratu. Punten, Mang Seno aya kitu? Cek nu di luar sakali deui. Aya mangga kalabat. Mang Seno nemalan manehna geus sadar. Sabab apal kana soraki semah ragamang kana tulak panto. Tuluy dilaan berai panto muka. Ai geuning Pak RT. Mangga calik Pak RT. Mang Seno rengku hormat rada bala hampe lehem red ka Bi Urmi. Terus camerut red deui ka Pak RT bari nyerenge. Punten ngaganggu lah ku aya perlu kuring teh Mang. Pak RT diuk dina kursi. Paroman ayem. Teu aya roman kaget para mitra atawa reuas siga nu teu aya naon-naon we. Antu Pak RT teu ngaganggu aya naon kitu mah asa reuas kuring teh. Mang Seno diuk kalawan sopan panon melong ka Pak RT. Ieu geurang-mangnya. Kuring teh meunang parentah ti kokolot pageto poe Sabtu urang gerakan bersihan jalan. Jeung sakalian urang ngala batu keur nguta babir. Omat mamang ulah teu datang ieu sabab ieu teh penting pisan. Ngan sakitu perlu na mamang. Oh, kena kerja bakti. Tah leres lah gitu. Janten pokokna mah kerja bakti lah gitu. Jadi sanes kerja bakti gawe gotong royong lah. Ai kerja bakti mah artina teh meureun siga nu naon teh kitu dititah kitunya artina mah lah. Naon kitu istilah kerja bakti mah cikuring mah rada kurang warna. Nu alus mah gotong royong gitu. Jadi kasadaran sorangan gitu. Ai kerja bakti mah jadi dihayo-hayo ku batur, ai gotong royong mah kasadaran sorangan, ieu mah gotong royong we mah gitu. Oh, nya geuning da kitu. Jadi kami teh cenah kudu gotong royong, cenah ngatakeun wae lah. Kawado minggu hareup euy pibina, ulah ayeuna nya. Cek Mang Seno bari ngareret ka Bi Urmi nu camerut kene.
hatena ngagugudug ke tapi kasapih ku Pak RT amarah nanungtutan lengit pok nyari